Orenganan lamun urang ngaji tauhid mah orenganan kalam Allah teh aya dua, aya kalam Allah lafzi, aya kalam Allah nafsi. Kalam Allah lafzi mah ieu nu ku urang dibaca, kalam Allah lafzi menang ti malaikat Jibril kemudian ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis ku Sayyidina Utsman. Aya deui kalam nafsi, kalam nafsi mah eta mah tu bila harfin wala sautin, hurufan suaraan, awalun bila tidak wa akhirun bilan tia. Jakuari ge urang lamun dibukakeun hijab mah atuh terus bae kalam nafsi Allah mah teu eureun-eureun. Urang maka denge kuari aqimus shalah lamun dibaca kalam nafsi Allah mah teu eureun datang kadinya kan terus bae. Coba eta. Apakah aya mimitina teu aya? Aya tunggul teu aya. Kalam nafsi Allah mah kos kitu. Saha nu nyahoeun Kangjeng Nabi, saha deui nu nyahoeun Kangjeng Nabi Musa, saha deui nu nyahoeun para mursalin, para nabiyin, di antarana para aulia-aulia Allah anu geus bisa ngarasakeun. Coba cenah kiai contohan seetik bae kalam Allah. Kalam Allah mah urang paminggu keur diuk bae di imah. Neuleuh jelema liwat, boh budak dek ngaji. Ngaji tak eta aya perintah saha tanu nitah ka jero hate urang. Ngaji katempo tak urang teh tek bae ngaji aing. Eta kalam ngaji set nyelusup ka dieu. Saha nu nitah pamajikan ge jate nitah teh naon? Kan kaharti kene karek nyayan cenah Kiai. Ente ngala wudu di imah, setelah ngala wudu di imah pakai baju, pakai samping, berangkat ke masjid, pakai sendal, datang ke hareupeun masjid, sendal dibuka saha nu nitah. Sendal dibuka saha nu nitah. Teu sanggup hate urang walaupun eueuh merek sandal harap dibuka. Sanajan eueuh merek tetep bae urang mah teu sanggup ke masjid. Kudu make sendal, make sepatu. Sebab naon? Ieu lain imah lurah, lain imah camat, lain imah presiden, lain imah tokoh masyarakat, lain imah kiai, imah Allah. Teu layak amat aing asup ka imah Allah make sendal. Tah, saha eta nu ngabejaan? Allah set ka jero hate kalamullah nya. Karasa. Dongeng mah karasa cenah kiai. Tah teu karasa. Masya Allah. Terus bagian orang dihitung. Urang mah teu karasa sote lantaran hijabna gede jasa. Aya 4 dimensi ruh nu di awak urang teh. Lamun ruh kahiji masih kene katutupan komo ruh nu kadua. Lamun ruh kadua masih katutupan komo ruh nu katilu. Ruh nomor hiji ge ruh nabati urang mah basi kene culak cileuk keneh bae. Engke naik kana ruh hewani, Masya Allah karim. Urang upek-upekan didinya bae ge hayang nyampe ka ruh insani hese luar biasa. Jelema nu mantak diangkat jadi wali Allah geus teu hayangin kana kadaharan. Lain teu dahar teu hayang. Kana inuman teu hayang, lain teu nginum tapi geus teu hayang eueuh nu dihayal-hayal. Kana pake geus teu hayang pan urang mah keur panas ge make jas bae. Deng. Alah batan Firaun. Maksudnya bertengkreng nah gitu teh iya geus teu hayang milik kendaraan geus teu hayang jadi hirup teh babarengan tapi terasing yatim meruh ka Allah mantep wali ngaran karak bisa hibrat tah urang teh tahap awal bae ngaleungitkeun supaya ulah hayang dahar supaya ulah hayang nginum supaya ulah hayang otomatis kan kudu riado teh ngajar nafsu urang kudu diajaran kurang nafsu urang supaya lunak nafsu urang teh terus lah syahwat dahar bae tapi ulah sok make jeung gegemesan teh saayana bae jan geus bae sabaraha taun umur sia sedang ada daging geus ngadar kotok geus boro-boro nu asak nu atang geus kan sia ayo sia sok wayahna datang ka urang teh geus mungkin eta lain sapoe 2 poe lain sabulan 2 bulan tahunan kan kos kitu teh
Nah wari mah geus biasa bae orangnya diawali ku puasa kemudian kadir nama ngaranna teh zuhud anti dunia karak nembus geus eueuh tah hijab nu pertama karak asup ka hewani teh artina geus jeung jelema ge biasa bae jeung pamajikan jeung sajagana biasa bae teu hayang sanajan nu geulis teu hayang komo nu jore mah teh bae ai kitu mah cenah eueuh syahwat lain eueuh syahwat ka makhluk jeung syahwat ka Allah leuwih gede ka Allah geus teu hayang jauh ka cinta teh ka Allah mah 100% ka makhluk mah lah saeutik masyaallah geus tah mulai tidinya kakarak ayang ninahin ibadah amis perasaan ibadah anu Kangjeng Nabi nyaritakeun qurratu aini fis shalah ngeunaheun Allah geus ngeunaheun geus pikiran kana dahar pikiran kana nginum pikiran kana pake pikiran ka jabatan pikiran kana kamulyaan kaagungan pikiran kana kekayaan hiji we Allah tah nu mantak ngaganggu ge nu mantak ngaganggu ieu urang kana kangeunahan salat Allahu akbar urang salatna di sisi kaca anu liwat galirik si aja sa goblok mending mulai ustad-ustad sisi kaca awewe deui nu liwatna atuh awewe eplok cendol ya Allah cenah teh budak bagus amat sih leumpangna ya Allah tuh coba deuk Allah ka mana cak Allah goblok sia sungut ka aing Allahu akbar mata kabiri tolol sama eta teu beres tah urang. Nah, ketika eta geus yeeugeun karak, eta masih jauh kan? Kakarak ner, nu mantak aya sinar, di dieu aya syu'a. Syu'a teh aya batre. Anu ka dieu imna syarika ka an khayalika wan sarib tah di dieu dibagi-bagi kasorot ketika ieuna loba masalah hati hideung. Kesanajan di batrean bae ge kacana henteu dibersihan mah tuh hese. Bersihan cekaset tina sodar cekas kemudian kana kolbu naik ku urang diolah cekas kana puad karak bisa nempo dimensi kegenep nu geus bisa ngarasakeun nikmat nu kumaha Kangjeng Nabi mah batu salah tangkal kayu salah bisa ngobrol jeung hewan bisa ngarasakeun indahna alam malakut mantak diisrokeun di mi'rajkeun nah etalah ngaranna asup ka alam malakut komo deui urang mun bisa ngadenge ka alam nafsi aya Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Ibrahim aya berbagai nabi aya nu dibere henteu selain para nabi aya ngan dibere ngeunaheun contohna zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh dakwah ngadakwahan Bani Israel nya nama Nabi Israel boga lawan Raja Fir'aun Kangjeng Nabi Musa dakwah nu luar biasa paharana ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah ngembangkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngajak orang Bani Israil didakwahan ku Kangjeng Nabi Musa dibawa ka handapeun gunung didakwahan ku Kangjeng Nabi Musa Yahudi Israel teh bual kawarah nu luar biasa Musa kami dibawa ka dieu deuk naon untuk supaya hati dibuka saeutik coba ulah terlalu duniawi nyembah teh ulah ka patung ka batu ulah ka makhluk da aya nu nyieun lagi demi katut urang teh anu bogana saha Gusti Allah sembah Gusti Allah coba la ilaha illallah wah pangeran kecuali Allah wah wajib disembah kecuali Allah sok eta cek Yahudi teh heula Musa kami daek nyembah
tapi lamun pangeranna ka dieu heula. Mun pangeran ka dieu kami bisa ngobrol kara kos kumaha pangeran. Cek Kangjeng Nabi Musa isi kiamat sih. Heran aing mah cek. Geus bubar. Bubar Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb sabaraha kali abdi ngumpulkeun Yahudi. Diajakan iman ka Gusti tapi geuninganan bangkawara teu terbuka hatena. Terakhir ieu mah manehanana boga pamenta Gusti cek orang-orang Yahudi teh kami daek iman ka pangeran anjeun Musa nu ngaran Allah asal cenah datang ka dieu kami hayang neuleuh tah sakitu pamentana Gusti nyangakeun sadaya-daya. Aju kumaha dijawab kumaha? Atuh teu bisa jawab. Bejakeun Musa kumpulkeun deui Allah isukan dek datang gitu. Nah, iya cek Kangjeng Nabi Musa. Tah harapan teh kos kieu ngindakeun. Watu nya dakwah deui. Wahai Bani Israil. Yo, urang kumpul deui di hadapan Gunung Tursina. Dek naon? Sakumaha hayang anjeun bawa ke pangeran bakal datang isukan. Benar? Weh, atuh aing bae. Buat datang kabeh sesuai jeung perjanjian. Nah, barang geus teu karumpul kabeh Kangjeng Nabi Musa ge ngadagoan. Kira aya pangeran datang ceuk kieu. Mana cek Bani Israil Musa, pangeran. Ke tunggu. Mana? Ke tunggu. Datang ka sore teu datang. Bohong bae sia. Ngomong rasul kajangjikeun cenah pangeran datang henteu. Idit siap Musa, awas siap wae. Sanggeunah da ngomong sacablakna sungut. Pangeran Allah cenah datang bohong. Atuh boro-borona naon pangeran ngabohong. Kanjeng Nabi Musa nyeri. Geus bae bubar kieu. Gusti aduh. Kamari onam teu sabaraha. Atuh ieu bagus. Bejakeun Musa. Aing kamari datang. Mana? Sia mah Musa cak Gusti Allah. Aing datang teh sia teu nyaho boro-boro Bani Israil. Sia da ge orang teu nyaho. Aing mah datang setiap jelema sodaqoh aing aya di dinya. Setiap jelema mere aing aya di dinya. Setiap jelema nulungan aing aya di dinya. Tah, ketika orang Bani Israil sarodaqoh, eta aing aya di dinya. Aing aya di dinya. Bejakeun kumpul deui. Atuh Kangjeng Nabi Musa giat. Para Bani Israil, ha, jang dina Indonesia. Esok orang datang deui. Maksudna Allah bakal datang. Dah kabari henteu, ieu mah datang, yakin datang. 100% datang, awas ya lamun henteu. Ayo geus. Langsung gua datang kabeh eta kepala-kepala Yahudi datang nu loba. Maksudna lamun ieu ngabohong deui, enggak singkat habis. Musa bunuh urang. Jadi geus aya kadua teu beres ya orang Yahudi. Bonoh Musa ngabohongan urang bae. Kan Yahudina lain Yahudi model biasa. Mun kuari mah bangsa Donald Trump kos gitu. Mun kuari bangsa George Bush. Mun kuari mah bangsa eta teh atuh nu di ditu teh atuh anu osok ka Israel teh sakarna Netanyahu. Tuh. Bunyamin S. Netanyahu. Nah, eta lah bangsa nu sekarang itu tokoh-tokoh Yahudi buang kawara. Lain sembarangan Yahudi biasa lain. Anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa ulah diasangka bangsa Yahudi Cikupa ya. Nih Yahudi Cikupa mata mah biasa dia bisa diajak main catur kuncung digulak-ilak paman tokos gitu. Henteu mah Yahudi waduh. Hei, berangkat cek Kangjeng Musa. Esok datang pangeran. Atuh Yahudi datang, nu loba.
bener Musa aku kurangnya na Rasul tak bener Musa bohong deh sikat habis bunuh langsung datang wow bener tuh 10 kali lipat mana Musa sodako kabehan sodako eta pangeran ayah mana cek pangeran ya di mana-mana orang sodako ayah dirinya di mana-mana orang merek Allah ayah dirinya di mana orang nulungan Allah dirinya di mana orang negakkeun agama Allah Allah ayah dirinya kayak gimana bere sodako fakir miskin di barere ta nu kararaya hayang ngabuktikeun Allah aya oh barere ta jeung maneh fakir miskin ta mana Allah na kitu karasa tah mah harta-harta urang jeung cenah teh gorenganan aya nu dibere di antara Yahudi nu ku Gusti Allah dibere ngarasa ketika seorang Yahudi mere ka fakir miskin teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah boga perasaan bahwa ieu harta teh lain nu aing gorenganan titipan jatah tadi nama eueuh kuari ge aya nu geus aya osok eueuh deui begitu dibikeun teh boga perasaan lain nu aing nomor kahiji nomor kadua boga perasaan ja ieu tanaga ge gorenganan lain nu aing teh tadina aing teu boga tanaga kuari boga kadang-kadang engke osok dipikeun dieueuhkeun deui ieu tanaga nu aya teh gorenganan lain nu aing teh eta ge fakir miskin nu diberena teh seakan-akan lain fakir miskin lantaran kafakiran teh horenganan nang Allah kakayaan nang Allah seakan-akan ngahiji perasaan antara kaya jeung fakir boga jeung miskin antara anu boga tanaga jeung nu henteu jeung nu boga nama Allah keneh kabeh ge meunang Allah boga perasaan dibukakeun hijab set ngarasakeun nyana kehadiran Allah masyaallah ngajoaknya na tokoh Yahudi ngajoak langsung muter pohara muter ditonton ku kabehan datang ke ekstasi jana oh teu karasa muter seakan-akan nyana asa di mana terus nyana ngagolepak leuleus plak teu bisa ditanya. Sekian jam kemudian karak nyana bentar nyana nyarita cek manehanana jelas Allah hadir langsung dihareupeun Israel asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah ngajoak kabeh Bani Israil nanaonan Allah hadir setiap orang memberikan sesuatu Allah hadir. Kurang ngerasakan kehadiran Allah. Setiap orang membantu seseorang Allah hadir. Kurang merasakan. Setiap orang membantu agama Allah Allah hadir. Kurang ngerasakan. Diberi rasa ku Gusti Allah. Nah, eta kan nu geus kitu harese. Harese. Allah dibukakeun hijab henteu sambarangan. Allah dibukakeun hijab teh henteu biasa kafir sekalipun mukakeun hijab geus sabaraha jelema di minggu ieu di Jerman anu asup Islam di Belanda bulan kamari anu asup Islam di Amerika panglima Amerika asup Islam kafir anu Islam di Indonesia malah teu salat nah hijab ketika dibukakeun ke Gusti Allah nu bogana Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may Allah nu bogana urang kuari ke aya hidayah be ye daek urang darariuk kieu ngadengekeun Al-Qur'anul Karim lainang urang naina urang na ngagerakeun Allah ngan kulantaran teu dibukakeun hijab asa nang aing bebeja ka babaturan hai saya teu ngajinya ya ngaji cara aing teh budak pohara aja sakarek ngaji sakali bae ge ear sanagara aya aduh geus boga rasa batur teu pas salat nu mantak salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar eta mah salat syariat ge urang geus teu tanha anil fahsya'i wal munkar salat hakikat mah atuh qurratu aini fi salat dedeleuan jeung dedengean lain deui nah ieu keur carita kalam nafsi Allah kehadiran Allah aya di diri urang
etalah nu ditareangan ku jelema-jelema anu ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk, ingin merasakan kesucian jiwa, hayang usul ilallah, diiming-imingi ku pemberian pemerintah. Henteu bung kemanggunan leutik. Siap. Mun gede insyaallah, mau pada insyaallah. Goblok tak kiai. Dan teh sugan hayang kedudukan atuh di mana pos henteu, jang naon sapira kos kitu. Henteu ieu korsina anu bisa muter, ya tuh meuli bae sih. Sugan kendaraan hayang baby band, hayang Lexus. Ya, isuk pageto ditinggalkeun naonan. Sugan hayang istana. Nu boga istana ge kamari bunuh diri. Hayang naon tuh? Allah. Masya Allah karim. Nah, ge kebal-kebal karena urang maksudna ka Allah. Mungkin dibukakeun ku Gusti Allah upaya urang lalaunan siganang urang padahal manang Allah. Kucarana siga cara-carana urang padahal manang Allah. Ku Allah ditungtung tek dibere muka syafa. Haji Pendi mah muka hasyafa. Beda. Ai muka syafah mah neuleuh alam gaib, ai muka hasyafah mah tadi neuleuh alam gaib gane. Tuh. Nih, Masya Allah karim. Karak bisa ngarasakeun oh nya nikmat maka kuari dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang, wahai Muhammad sampaikan ke umat anjeun ketika umat anjeun mere aing hadir. Allah kari urang mere tak ka fakir miskin Allah hadir, urang mere tak ka yatim piatu Allah hadir. Ya Allah, urang mere tak ka masjid Allah hadir. Bo ngabangun masjid aing, urang mere tak ka majelis talim ulah kasinggung muncan mere biasa bae sih guys. Mantap. Biasa bae. Terus sia masinggungan ieu. Biasa eta. Allah hadir. Mantap nu hebat mah urang teh kudu kos panon poe. Waliullah mah kos panon poe. Kumaha panon poe wayah kaluar mah kaluar bae deuk saha bae nu kasorot tanpa pilih bulu. Sugan ieu mah daerah teh daerah Sumarekon loba kafir moal disorot henteu kumaha we. Sugan ieu mah Yahudi, ieu mah BSD henteu. Sugan ieu mah jelema Bangkawara ahli pasar henteu. Wayah kasorot bae nu ibadah, nu teu ibadah, anu mukmin, anu kafir, nu musyrik, nu munafik, nu kaya, nu susah, pejabat, rakyat kasorot bae ku panon poe. Waliullah model kos kitu. Nek saha bae nu datang sorot penerangan cahaya ilahi. Mentak nu datangna ka ahli Allah mah beda. Beus pokona setiap saat datang bae. Geus puguh aduh bebeja deuk di kitu PHK mombalaya. Aduh dagang teu laku ambalaya. Nu pamajikanna marah bae mombalaya. Aing ngajual taneuh untung mah tilok batang. Enggak masalah. Berbagi-bagi. Timimiti mukmin, muslim, mukminah, terus anak-anak, pemuda, kolot. Nini baik kudu datang bae nini. Ya Allah, cek urang menek naon teh nini atulah. Mabur bae abah. Tapi henteu jana tetep bae hayang datang. Kafir datang bae kafir. Sebab daun ngagerakeun Allah. Sia geus jadi kakasih aing, cing kuari-kuari lamun dikiriman budak leutik kumaha, cing kuari dikiriman jelema susah kumaha, cing dikiriman nu sugih kumaha robah teh sia. Lamun urang robah dikiriman nu sugih, urang bunga dikiriman nu susah, urang prihatin, lain ahli Allah atuh nu kos kitu ngaranna ahli dunia. Nah, sok dikiriman kuari aing teh sok sia. Nah, nu ngondang ye nu sugih coba. Isuk kageto minggu itu nu susah kumaha? Barang nu sugih mah insyaallah abi maghrib di ditu insyaallah. Barang kanu susah mah ieu rada pilek. Aduh kondisi masyaallah. Masyaallah. Sial teh balik goblok biasa. Eta kitu. Aduh, nah ieu ahli Allah kos panon pesep sahabat tanpa izin pokoknya kumaha nyana bae sebab panon poe. Nah, kos gitulah. Nah, ialah cerita tentang kalam Allah orang aya kalam nafsi. Anu tama mimitina tungtungna. Ieu mangan kalak-kalak ala kadar orang anu kadenge kurang mah ieu kalam lafzi. Ieu ge tetep bae Quran. Ulah di hadis-hadis qadim bae. Sanajan ieu kalam lafzi
nu menang nyitak ketika orang ieu kalamullah qadim ieu mah anyar jangan nyitak qadim ulah jangan anyar gitu bae lah ye ieu mah nang nyitak di Bandung ka dieu sia ya hayo perep sia ieu nanaonan ke ieu perep atuh cak saha eta lebar ya teh mah perep emang lain ulin goblok sia. Nah jadi urang kudu nuturkeun aturan-aturan ahli tauhid itu bentak Muhammad ketika minta perlindungan selesai jadi antara para musyrikin teh minta pengamanan manehanana tapi tetap jangan sebisangan minta pengamanan amankeun bere wajangan hatta yasma kalam Allah sanggeus manehanana ngadenge aturan-aturan di Al-Qur'anul Karim tetep bae manehanana teu iman cuma abli guma mana datangkeun sampaikeun kana tempat pengamananana yakni daerah pengamanannya nak jeung kaumna supaya berpikir heula ya zura fi amri lantaran nu mentak dibere embar tadzalika bi annahum qaumul la ya'lamun lantaran nyana teh kaum nu can nyahoeun ka agama Allah geus kulantaran can nyahoeun bodoh teh fala budda lahum min sima'il Qur'an ya'lamu teu meunang datu kudu dibere pendengaran Al-Qur'an supaya nyana nyahoeun mentak dina maulidan sunnah baca Al-Qur'an heula nyana kan ku ngadege oh ieu kalamullah mentak sunnah tadek gaji teh maca Qur'an heula muludan rajabat teu abeh ngadenge oh ieu kalamullah ke karak diterangkeun penjabaranana ku ngadengena bae ge beda kan ku ngadenge ayat suci Al-Qur'an mah lain deui anu urang nyaho dina sejarah tu Badar tu Uhud tu Hunain dan lain sebagainya dengan kegigihan para sahabat perang memperjuangkan agama ngaluhurkeun agama Allah bisa dirasakeun ku urang kuat tanpa maranehanana eueuh nanaonan agama lamun nyana berjuang nu subhara jasa di Mekah ke Madinah ninggalkeun sagala-galana demi agama hijrah ngaranna datang ke Madinah teh lain neuk leha-leha horenganan ngaluhurkeun agama Allah perang ngalawan musuh pohara para sahabat sehingga Islam teh ya'lu wala yu'la alaih luhur pohara lanjutkeun ku para tabi'in lanjutkeun ku para ashabat tabi'in terus ku para aulia-aulia Allah urang tinggal ngalanjutkeun ku ari tinggal ditempo para sahabat tempo para tabi'in tempo para aulia Allah pejuang-pejuang Islam di urang bae ge atuh urang nyaritakeun seputar zaman Belanda 100 tahun awal abad kedua abad katilu cukup urang jang berjuang jang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah instruksi tersebut maka dua macam ketika para musyrikin tetara robat tingali efek daripada tobat daek ngalaksanakeun salat fa intabu wa aqamus shalah efek daripada tobat wa atauz zakat daek ngalaksanakeun zakat kumaha eta fa khallu sabilahum hargai ulah diganggu masyaallah innallaha ghafurur. Kedua, andai kata kufar-kufar yakni musyrikin teh setelah Kangjeng Nabi ngayakeun peperangan nyana memohon perlindungan tadi makan langsung tobat asup karena agama Islam efekna nyana daek ngalaksanakeun salat tinggal ngaluarkeun zakat selesai eta mah ieu mah teu daek asup Islam tapi mohon perlindungan kumaha tah mohon perlindungan ulah kami dibunuh Islam henteu cek Gusti Allah wa in istajaraka ahadun wa in ahadun minal musyrikin
wa il ahadum minal musyrikin istajarak wa in istajaraka ahadun lamun minta perlindungan kanjeng Muhammad ahadun salah seorang minal musyrikin ti golongan para musyrikin minta pengamanan tina pembunuhan fajir sok tanggapi ku anjeun Muhammad amankeun salametkeun hatta yasma' kalam Allah hingga anjeunna ngadenge kana kalam-kalam Allah yani Al-Qur'anul. Musyrikin ketika di perangan ku kanjeng Nabi nyana ngacungkeun bendera tanda aya sesuatu berarti kekalahan eureun perangna. Begitu dikonfirmasi ternyata nyana minta perlindungan. Ketika nyana minta perlindungan, lindungi ku mukminin bawa ke tempat sanggesa dilindungi, diberi pengarahan supaya nyana ngadenge karena aturan-aturan Allah hatta yasma'a kalamau. So bacakeun ayat-ayatna khususna ayat-ayat tobat yakni ayat-ayat nu aya dina surat tobat umumna Al-Qur'anul Karim sok sampaikeun geura ayo sampaikeun tah mun jelema minta perlindungan musyrik teh lindungi amankeun ulah dibunuh sehingga nyana ngadenge kana kalam Allah yakni Al-Qur'anul Karim. Lamun nyana geus ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim kemudian nyana iman selesai. Karena kebodohan manehanana. Lamun nyana geus ngadenge ayat suci Al-Qur'anul Karim diterangkeun ku urang ayat-ayat perang, terangkeun tentang akhirat, terangkeun tentang neraka, terangkeun tentang bahwa di dunia teh ieu moal kebal urang bakal nyebrang ka dunia itu yakni barzah, yakni akhirat. Dan dihitung ke bakal ayat surga terserah dek milih dunia bae apa dek milih akhirat mesti bere penerangan nyana iman selesai. Tapi lamun nyana teu iman kumaha ieu lamun nyana tetap menuturkeun aturan Islam amankeun summa ablighu ma'manah kuari sampaikeun anterkeun ke tempat nu aman yakni maudhi'a amni mana nagara kaumna biikeun ka ditu setelah dipupuk engke nya berpikir. Jadi urang dakwah mah terus bae ka jeung kumaha ge terus dakwah mantak alhamdulillah di Indonesia eta geus masyhur jasa jadi dakwah teh tanpa pamrih geus puguh mulut samulut berang peuting terus puguh rajab sarajab berang peuting wayuh bae haolan geus haol ke tahlilan wahabi geus puyangeun ke tiluna ke tujuna ke 40 apa-apaan saja eta aya dibere berkat mah di dahar ieu nya ge ieu di urang terus bae alhamdulillah masyaallah berkat terus gigih lepas daripada ikhlas jeung teu ikhlas teh urusan masing-masing tapi nu jelas kan terus bae di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis salim, di kantor-kantor. Di urang mah aya aturan dakwah teh agak hiji jeung maksiat. Maghrib dakwah, jam 11 dangdut bloon. Di urang mah geus kos kitu. Ayo guys, dakwah terus bae. Kontreng. Engke tengah-tengah orkes eureun heula, ceramah heula. Nyana-nyana keneh ieu, nyana nu nyanyi, nyana nu ceramah. Jana kene nyana nu boga musik da antung geus. Tah mah nu tadi di bejaan kumaha siapa eta mah. Di urang geus dakwah terus. Hebat. Luar biasa di urang. Ayo deuk naon coba dangdut dakwah oma. Ayo sholawat dakwah Habib Syekh deuk ka mana lumpat coba ayo. Ayo deuk pop dakwah eta Bimbo. Ayo deuk mana deui kuari. Perdamaian tah parantisia teh nu awewe teh sa ngaranna ayo coba. Nu perdamaian teh saha teh? Ayo omongkeun. Sieu sok ngadengkeun. Tuh nyaho jasa.
berarti si eta berarti tabajingan anak nyahoan di urang lengkap jasa Masya Allah anu ngadengekeun mah sia-sia keneh Pak dangdut sia nasi dari Asia oma sia atuh ka neraka ge atuh siang ge main kabehan-kabehan bae sia bae ya Allah ya Rabbi tah ieu aya aturanana ketika merangan musyrikin sampaikan ke maca 2 kalimat syahadat umirtu uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah jangan maca 2 kalimat syahadat maca kalimatun thayyibah selesai geus fakhallu sabilahu ketika nyana teraekeun tapi minta perlindungan lindungi bere wejangan hatta yasma kalam Allah dipermasalahkeun ieu kalam Allah teh ai kitu mah meureun kalam Allah teh eta anu kurang kadenge lamun kalam Allah anu kurang kadenge kapan eta mah aya hurupan aya suaraan aya hurupan aya suaraan mapan meureun eta kalam Allah teh aya mimitina aya tungtungna jameureun moal kaluar ti huruf hijaiyah ai kitu mah kalam Allah teh meureunanan anyar sedengkeun kalam Allah teh kapan qadim ai prak di dieu hatta yasma kalam Allah teh Al-Qur'an kudu kadenge pan Al-Qur'an mah kurang tah dibaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin eta kan kalam Allah pan kalam Allah kan bisa dicitak citakan Al-Ma'arif, citakan Dahlan, citakan Kairo, citakan Saudi Arabia. Eta pajanjang ngitak masa kalam Allah bisa dicitak. Urang kakarak sakitu bae ge moal bisa talamun teu ngaji mah ngajawab. Jiheu oge nya sok kasih eta bae coba tanya. Ngaji. Al-Qur'an kalam Allah. Kalam Allah qadim apa hadis? Kekekekeknya. Kekekek. Toke meureun siapa? Buku baji kalau kira-kira asana kodim lain asana keyakinan kodim maksudnya kodim atau kodim mah kodim teh maksudnya kumaha keke nah iya pindah rakaun eta pas gitu dijelas teh gitu ngaji ai kalam Allah si kodim apa dia kodim maksudnya kodim awalalah mimitina awalun bilang tidak kodimah tiheula mitina jadi pinter kos kieu tangkal tauhid insyaallah jeuh mangge asa nu murikak bulu kula ngadenge mah teu leutik aing mah memeh lahir geus ngaja tauhid aing ngomong pahara jasa aya teh Al-Qur'an teh qadim apa di qadim ai kalam qadim mah pan meureunan hurupan suaraan apa eta mah aya mapan beureunanan eta mah aya mimitina aya tungtungna ieu nya coba kumaha teh Bang Haji tapi cak guru jak Al-Qur'an teh qadim cenah atuh eta qadim apa eta aya hurupan tah aya hurupan mapan huruf hijaiyah ju aya kadenge mapan beureunanan tah ti taud ju eureun engke eureun engke berangkat deui pan aya mimitina aya tungtungna apa eta mah beureunanan kos kitu mah anyar iya nya atuh pugu ku bata ngaji aing can datang ngaji ka dinya cenah tangkal tauhid tadina aing mah ngajina ngaji berkat bae eta balukarna kos kitu nah ieu kan aya tah fajir wa yasma kalam Allah sok Muhammad di mana anjeun merangan musyrikin kemudian musyrikin teh minta perlindungan amankeun ku anjeun bere penerangan wejangan sehingga ngadengeun kalam Allah yakni Al-Qur'anul Karim naon sia tadi nanya aing rada karti oge maksudna emang kumaha tuh balik nanya kan eta teh kumaha Al-Qur'an Imam Syafi'i datang ka dia jeburkeun ka penjara mempertahankan Al-Qur'an qadim
Imam Hanafi datang ka jeung Imam Jabai ribut gede lantaran nyada nyaritakeun mempertahankan Quran adalah qadim jeung para Mu'tazilah sab eta madzhab wani diasupkeun ka penjara mempertahankan Quran qadim. Lantas ka qadimanana nu mana? Ja ieu mah aya hurupan aya suaraan teh dibaca mapan ku urang teu ngadengung sorangan. Orenganan lamun urang ngaji tauhid mah orenganan kalam Allah teh aya dua aya kalam Allah lafzi aya kalam Allah nafsi. Kalam Allah lafzi mah ieu nu ku urang dibaca kalam Allah lafzi menanti malaikat Jibril kemudian ditarjamahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis ku Sayyidina Utsman kemudian ayeuna jadilah Al-Qur'anul Karim dicetak di berbagai negara dengan berbagai tulisan-tulisan. Aya deui kalam nafsi mah eta mah tu bila harfin wala sautin hurupan suaraan awalun bila tidak wa akhirun bilan tia jakuari ge urang lamun dibukakeun hijab mah atuh terus bae kalam nafsi Allah mah teu eureun-eureun urang mah kadenge kuari aqimus shalah lamun dibaca kalam nafsi Allah mah teu eureun datang kadinya kan terus bae coba eta. Apakah aya mimikina teh aya? Aya tunggul teh aya. Kalam nafsi Allah mah kos kitu. Saha nu nyahoun Kangjeng Nabi, saha deui nu nyahoun Kangjeng Nabi Musa, saha deui nu nyahoun para mursalin, para nabiin. Di antarana para aulia-aulia Allah anu geus bisa ngarasakeun. Coba cenah kieu contohan saeutik bae kalam Allah. Kalam Allah mah urang paminggu keur diuk bae di imah. Neule jelema liwat budak dek ngaji tak eta aya perintah saha tanu nitah ka jero hate urang ngaji ka tempo tak urang teh tek bae ngaji aing naon ka tempo tukang wuduk eta kalau ngaji set nyelusup ka dieu saha nu nitah pamajikan ge jate nitah teh naon cok geura malah ditanya ke pemajikan kaji ke mana ngaji je pancenan dek nganter kula ka kota kedai tos ngaji lah ka haji mah tuh ngaji ieu jam minggu hareup ge aya deui henteu ngaji bae ya ka haji mah cenah cinta sesuatu ngomong cinta geus urusan cinta mah cinta bae lanan ieu ngan aya nu leuwih nomor hiji cinta aing ka Allah bau asa nang minaheun taleb teh kadenge pancan berangkat bae ka haji atuh keur berangkat ongkos haji teh kumaha tuh sudah di dinya boga bae tuh pan ka kula deui bae atuh pan sia teh aing teh sia kan urang geus janggih hidup semati tuh aya da bae asana lo banti kula jak kakak ulah loba omong tembongkeun cinta sia ka kakak ambo hebat tah Ki Haji bener hebat eta kos. Aya duit nu kamari. Ih. Langsung nanya ke duit nu kamari, horeng kawin. Tah ieu geus beres kan. Tah itu. Guys, can kaharti kene karot nyayan cenah Kiai. Ente ngala wudu di imah setelah ngala wudu di imah make baju make samping berangkat ke masjid make sendal datang ke hareupeun masjid sendal dibuka saha nu nitah sendal dibuka saha nu nitah teu sanggup hate urang walaupun merek sandal harap dibuka sanajan merek tetep bae urang mah teu sanggup ke masjid kudu make sendal make sepatu sebab naon ieu lain imah lurah lain imah camat lain imah presiden lain imah tokoh masyarakat lain imah kiai imah Allah teu layak amat aing asup ka imah Allah make sendal tah saha eta nu ngabejaan Allah set ka jero hate kalamullah nya karasa dongeng mah karasa cenah kiai
kira-kira mun eta hayang nyandung kalamullah tuh siapa sakaju macam-macam efek teh siapa kos kitu atuh eta parentah kae deh ayo guys kalam Allah terus jadi orang lamun nyandung teu salamat atuh henteu ngan beungep ke beungeut sia bener bae barang nyandung teh bau menyon banget emang sia kunaon dia kalam Allah emang bae atuh pereup nu kolot eta kalam Allah ieu geus sarua bae teu karasa Masya Allah terus bae kan urang dihitung urang mah teu karasa sote lantaran hijabna gede jasa aya 4 dimensi ruh nu di awak urang teh lamun ruh kahiji masih kene katutupan komo ruh nu kadua lamun ruh kadua masih katutupan komo ruh nu katilu ruh nomor hiji ge ruh nabati urang mah masih kene culak cileuk keneh bae engke nae kana ruh hewani masyaallah karim urang upek-upekan didinya bae ge hayang nyampe ka ruh insani hese luar biasa jelema nu mantak diangkat jadi wali Allah geus teu hayangin kana kadaharan lain teu dahar teu hayang kana inuman teu hayang lain teu nginum tapi geus teu hayang eueuh nu dihayang-hayang kana pake geus teu hayang pan urang mah keur panas ge make jas bae teh alah batan Firaun maksudnya bertengkreng nah gitu teh iya geus teu hayang milik kendaraan geus teu hayang jadi hirup teh babarengan tapi terasing yatim meruh ka Allah mantep wali ngaran karak bisa hibrat tah urang teh tahap awal bae ngaleungitkeun supaya ulah hayang dahar supaya ulah hayang nginum supaya ulah hayang ieu ulah hayang otomatis kan kudu riado teh ngajar nafsu urang kudu diajaran ku urang nafsu urang supaya lunak nafsu urang teh terus lah syahwat dahar bae tapi ulah sok make ejeung gegemesan teh saayana bae jan geus bae sabaraha tahun umur sia sedang ngadahar daging geus ngadahar kotok geus boro-boro nu asak nu atah geus kan sia hayu sia sok wayahna datang ka urang teh geus mungkin eta lain sapoe 2 poe lain sabulan 2 bulan tahunan kan kos kitu teh nah kuari mah geus biasa bae orangnya diawali ku puasa kemudian kadirna mah ngaranna teh zuhud anti dunia karak nembus geus eueuh tah hijab nu pertama karak asup ka hewani teh artina geus jeung jelema ge biasa bae jeung pamajikan jeung sajagana biasa bae teu hayang sanajan nu geulis teu hayang komo nu jore mah teu bae ai kitu mah cenah eueuh syahwat lain eueuh syahwat ka makhluk jeung syahwat ka Allah leuwih gede ka Allah geus teu hayang jauh ka cinta teh ka Allah mah 100% ka makhluk mah lah saeutik masyaallah geus tah mulai tidinya kakarak ayang nginahin ibadah amis perasaan ibadah anu Kangjeng Nabi nyaritakeun qurratu aini fis shalah ngeunaheun Allah geus ngeunaheun geus pikiran kana dahar pikiran kana nginum pikiran kana pake pikiran ka jabatan pikiran kana kamulyaan kaagungan pikiran kana kekayaan hiji we Allah nu mantak ngaganggu ieu urang kana kangeunahan salat Allahu akbar urang salatna di sisi kaca anu liwat galirik si aja sa goblok mending mulai ustad sisi kaca awewe deui nu liwatna atuh awewe eplok cendol ya Allah jeung nanti budak bagus amat sih leumpangna ya Allah tuh coba deuk Allah ka mana cak Allah goblok sia sungut ka aing Allahu akbar mata kabiri tolol sama kaganggu eta teu beres tah urang nah ketika eta geus jauhkeun karak eta masih jauh kan kakarak ner nu mantak aya sinar di dieu aya syua teh aya batre
anu kadimna syarika ka an khayali kawan sorib tah di dia dibagi-bagi kasorot ketika ieuna loba masalah hati hideung kesanajan di baterean bae ge kacana henteu dibersihan mah tuh hese bersihan ka cekaset tina sodar cekas kemudian kana kolbuna ku urang diolah cekas kana puad karak bisa nempo dimensi kegenep nu geus bisa ngarasakeun nikmat nu kumaha Kangjeng Nabi mah batu salah tangkal kayu salah bisa ngobrol jeung hewan bisa ngarasakeun indahna alam malakut mantak diisrokeun di mi'rajkeun nah etalah ngaranna asup ka alam malakut komo deui urang mun bisa ngadenge kalam nafsi aya Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabi Musa aya Kangjeng Nabi Ibrahim aya berbagai nabi aya nu dibere henteu selain para nabi aya ngan dibere ngeunah contona zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam teh dakwah ngadakwahan Bani Israel nya nama Nabi Israel boga lawan Raja Fir'aun Kanjeng Nabi Musa dakwah anu luar biasa paharana ngajak nauhidkeun ka Gusti Allah ngembangkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah ngajak orang Bani Israil didakwahan ku Kanjeng Nabi Musa dibawa ke handapeun gunung didakwahan ku Kanjeng Nabi Musa Yahudi Israel teh bual kawarah nu luar biasa Musa kami dibawa ka dieu deuk naon deuk supaya hati dibuka saeutik coba ulah terlalu duniawi nyembah teh ulah ka patung ka batu ulah ka makhluk da aya nu nyieun lagi demi katut urang teh anu bogana saha Gusti Allah sembah Gusti Allah coba la ilaha illallah oh pangeran kecuali Allah oh wajib disembah kecuali Allah sok eta cek Yahudi teh heula Musa kami daek nyembah tapi lamun pangeranna ka dieu heula mun pangeran ka dieu kami bisa ngobrol karak kos kumaha pangeran cek Kanjeng Nabi Musa isi kiamat sih heran aing masakeun geus bubar Kanjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi sabarakali abdi ngumpulkeun Yahudi diajakan iman ka Gusti tapi geuninganan bangkawara teu terbuka hatena terakhir ieu mah manehanana boga pamenta Gusti cek orang-orang Yahudi teh kami daek iman ka pangeran anjeun Musa nu ngaran Allah asal cenah datang ka dieu kami hayang neuleuh tah sakitu pamentana Gusti nyanggakeun sadaya-daya aju kumaha dijawab kumaha atuh teu bisa jawab bejakeun Musa kumpulkeun deui Allah isukan deuk datang gitu nah ieu cek Kanjeng Nabi Musa tah harapan teh kos kieu ngindahin waktu nyana dakwah deui wahai Bani Israil yo urang kumpul deui di hadapan Gunung Tursina dek naon sakumaha hayang anjeun bawa ke pangeran bakal datang isukan benar weh atuh aing bae buat datang kabeh sesuai jeung perjanjian. Nah, barang geus karumpul kabeh Kanjeng Nabi Musa ge ngadaguan. Kira aya pangeran datang ceuk mana Bani Israil Musa pangeran ke tunggu mana ke tunggu datang ke sore teu datang bohong bae sia ngomong rasul kajangjikeun cenah pangeran datang henteu edit siap Musa awas siap baik sanggeunah da ngomong sacablakna sungut pangeran Allah cenah datang bohong atuh boro-borona naon pangeran ngabohong
Kanjeng Nabi Musa nyeri. Geus bae bubar kieu. Gusti aduh. Kamari onam teu sabaraha. Atuh ieu bagus. Bejakeun Musa. Aing kamari datang. Mana? Sia mah Musa can Gusti Allah. Aing datang teh sia teu nyaho boro-boro Bani Israel. Sia ada ge orang teu nyaho. Aing mah datang setiap jelema sodaqoh aing aya di dinya. Setiap jelema mere aing aya di dinya. Setiap jelema nulungan aing aya di dinya. Tah, ketika orang Bani Israil sarodaqoh, eta aing aya di dinya. Aing aya di dinya. Bejakeun kumpul deui. Atuh Kanjeng Nabi Musa giat. Para Bani Israil, ha, jang dina Indonesia. Diancam Pak. Esok orang datang deui. Maksudna Allah bakal datang. Dah kabari henteu ieu mah datang, yakin datang. 100% datang, awas ya lamun henteu. Ayo geus. Langsung gua datang kabeh eta kepala-kepala Yahudi datang nu loba. Maksudna lamun ieu bohong deui, enggak singkat habis. Musa bunuh urang. Jadi geus aya kadua teu beres ya orang Yahudi. Bonoh Musa ngabohongan urang bae. Kan Yahudina lain Yahudi model biasa. Mun kuari mah bangsa Donald Trump kos gitu. Mun kuari bangsa George Bush. Mun kuari mah bangsa eta teh atuh nu di ditu teh atuh anu osok ka Israel teh sakarna Netanyahu. Tuh. Bunyamin S. Netanyahu. Nah, eta lah bangsa nu sekarang itu tokoh-tokoh Yahudi buang kawara. Lain sembarangan Yahudi biasa lain. Anu berhadapan jeung Kanjeng Nabi Musa ulah diasangka bangsa Yahudi Cikupa ya. Nih Yahudi Cikupa mata mah biasa dia bisa diajak main catur kuncung digulak-ilak teman tokos gitu. Henteu mah Yahudi waduh. Hei, berangkat cek Kanjeng Musa. Esok datang pangeran. Atuh Yahudi aya datang. Loba. Bener Musa, aku kurangnya na Rasul. Teu bener Musa, bohong deui, sikat habis, bunuh. Langsung datang. Wow, bener tuh 10 kali lipat. Mana Musa? Sodaqoh kabehan. Sodaqoh kabeset. Tah, eta pangeran aya. Mana? Cek pangeran ge di mana-mana urang sodaqoh aya di dinya. Di mana-mana urang mere Allah aya di dinya. Di mana urang nulungan Allah di dinya. Di mana urang negakeun agama Allah Allah aya di dinya. Hei geuna bere sodaqoh ka fakir miskin. Di barere tah nu kararaya hayang ngabuktikeun Allah aya. Oh, barere tah jeung maneh fakir miskin tah mana Allahna. Kitu karasa teh mah harta-harta urang jeung aja. Orenganan aya nu dibere di antara Yahudi nu ku Gusti Allah dibere ngarasa. Ketika seorang Yahudi mere ka fakir miskin teh dibukakeun hijab Gusti Allah boga perasaan bahwa ieu harta teh lain nu aing horenganan titipan jatah tadi nama eueuh kuari ge aya nu geus aya osok eueuh deui begitu dibikeun teh boga perasaan lain nu aing nomor kahiji nomor kadua boga perasaan ja ieu tanaga ge horenganan lain nu aing tata dina aing teu boga tanaga kuari boga kadang-kadang engke osok dipikeun dieueuhkeun deui ieu tanaga nu aya teh horenganan lain nu aing teh eta ge fakir miskin nu diberena teh seakan-akan lain fakir miskin lantaran kafakiran teh horenganan nang Allah kakayaan nang Allah seakan-akan ngahiji perasaan antara kaya jeung fakir boga jeung miskin antara anu boga tanaga jeung nu henteu jeung nu boga nama Allah keneh kabeh ge meunang Allah boga perasaan dibukakeun hijab set ngarasakeun nyana kehadiran Allah masyaallah ngajoaknya na tokoh Yahudi ngajoak langsung muter pohara muter ditongton ku kabehan
tonton ku kabehan datang ke ekstasi kan. Oh teu karasa muter seakan-akan nyana asa di mana. Terus nyana ngagolepak leles plak teu bisa ditanya. Sekian jam kemudian karak nyana bentar nyana nyarita cak manehanana jelas Allah hadir langsung dihareupeun Israel asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah ngajoak kabeh Bani Israil nanaonan Allah hadir setiap kurang memberikan sesuatu Allah hadir kurang ngerasakan kehadiran Allah setiap orang membantu seseorang Allah hadir kurang merasakan setiap kurang membantu agama Allah Allah hadir kurang ngerasakan diberi rasa ku Gusti Allah nah eta kan geus kitu harese Allah dek bukakeun hijab henteu sambarangan Allah dek bukakeun hijab teh henteu biasa ka kafir sekalipun mukakeun hijab geus sabaraha jelema di minggu ieu di Jerman anu asup Islam di Belanda bulan kamari anu asup Islam di Amerika panglima Amerika asup Islam kafir anu Islam di Indonesia malah teu salat-salat kumaha hijab ketika dibukakeun ke Gusti Allah nu bogana Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha Allah nu bogana urang kuari ke aya hidayah be ye daek urang darariuk kieu ngadengekeun Al-Qur'anul Karim lainang urang nainang urang na ngagerakeun Allah ngan kulantaran teu dibukakeun hijab asana aing bebeja ka babaturan hai saya teu ngaji nya ya ngaji cara aing haraja sekarang ngaji sakali bae ge ear sanagara ai aduh geus boga rasa batur teu set pas salat nu mantak salat eta tanha anil fahsya'i wal munkar eta mah salat syariat salat syariat ge urang geus teu tanha anil fahsya'i wal munkar salat hakikat mah atuh qurratu aini fi salat dedeleuan jeung dedengan lain deui nah ieu carita kalam nafsi Allah kehadiran Allah aya di diri urang etalah nu ditareangan ku jelema-jelema anu ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk ingin merasakan kesucian jiwa hayang usul ilallah diiming-imingi ku pemberian pemerintah henteu bung kumaha leutik sial mun gede insyaallah bau bada insyaallah goblok tak kiai dan sugan hayang kedudukan atau di mana pos ente jang naon sapira kos kitu ente ieu korsina anu bisa muter ya tuh beuli bae sih sugan kendaraan hayang baby band hayang Lexus ya isuk pageto ditinggalkeun naonan sugan hayang istana lah nu boga istana ge kamari bunuh diri hayang naon tuh Allah masyaallah karim nah ge kebal-kebal karena urang maksudna ka Allah mungkin dibukakan ke Gusti Allah upaya orang lalaunan siganang urang pada amanang Allah kucara siga cara-cara nang urang pada amanang Allah ku Allah ditungtung tek dibere muka syafa Haji Pendi mah muka hasyafah beda lain muka syafah mah neuleuh alam gaib ai muka hasyafah mah tadi adalah alam gaib gane tuh ya masya Allah karim karak bisa ngarasakeun oh nya nikmat maka kuari dibejakeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang wahai Muhammad sampaikan ke umat anjeun ketika umat anjeun mere aing hadir Allah karim urang mere tak ka fakir miskin Allah hadir urang mere tak ka yatim piatu Allah hadir ya Allah, orang mere tak ka masjid Allah hadir. Bo ngabangun masjid ai. Urang mere tak ka majelis talim. Ulah kasinggung can mere. Biasa bae sih. Mantap. Biasa bae. Terus sia masinggungan ieu. Biasa eta. Allah hadir. Allah hadir. Mantap nu hebat mah urang teh kudu kos panon poe. Waliullah mah kos panon poe.
kumaha panon poe wayah keluar bae deuk saha bae nu kasorot tanpa pilih bulu sugan ieu mah daerah teh daerah Sumarekon loba kafir moal disorot henteu kumaha we sugan ieu mah Yahudi ieu mah BSD henteu sugan ieu mah jelema Bangkawara ahli pasar henteu wayah kasorot bae nu ibadah nu teu ibadah anu mukmin anu kafir nu musyrik nu munafik nu kaya nu susah pejabat rakyat kasorot bae ku panon poe waliullah model kos kitu nek sahabat nu datang sorot penerangan cahaya ilahi mentak nu datangna ka ahli Allah mah beda beus pokona setiap saat datang bae geus puguh aduh bebeja deuk di kitu PHK mombalaya aduh dagang teu laku ambalaya nu pamajikanna marah bae mombalaya aing ngajual taneuh untung mah tilok batang masalah berbagi-bagi dimimiti mukmin muslim mukminah terus anak-anak pemuda kolot ini bae kudu datang bae ini ya Allah cek urang menek naon teh ini atulah mabur bae abah tapi teu jaga tetep bae hayang datang kafir datang bae kafir sebab daun ngagerakeun Allah sia geus jadi kakasih aing cing kuari-kuari lamun dikiriman budak leutik kumaha cing kuari dikiriman jelema susah kumaha cing dikiriman nu sugih kumaha robah teh sia lamun urang robah dikiriman nu sugih urang bunga dikiriman nu susah urang prihatin lain ahli Allah atuh nu kos kitu ngaranna ahli dunia nah sok dikiriman kuari aing teh sok sia nah nu ngondang ye nu sugih coba isuk kageto minggu itu nu susah kumaha barang nu sugih mah insyaallah abi maghrib di ditu insyaallah barang kanu susah mah ieu rada pilek aduh kondisi masyaallah sial tah balik goblok biasa aduh nah ieu ahli Allah geus manon pesep sahabat tanpa izin pokoknya kumahanya bae sebab panon poe nah kos gitulah. Nah ialah cerita tentang kalam Allah orang aya kalam nafsi anu tama mimitina tungtungna ieu mangan kalak-kalak ala kadar orang anu kadenge kurang mah ieu kalam lafzi ieu ge tetep bae Quran ulah di hadis-hadis qadim bae sanajan ieu kalam lafzi nu meunang nyitak ketika urang ieu kalamullah qadim ieu mah anyar jangan nyitak qadim ulah jangan anyar kitu bae lah ieu mah nang nyitak di Bandung kadieu sia ya hayo peureup sia ieu nanaonan ke ieu peureup atuh cak saha eta lah peureup eta teh mah peureup emang lain ulin goblok sia nah jadi urang kudu nuturkeun aturan-aturan ahli tauhid bentak Muhammad ketika minta perlindungan selesai jadi antara para musyrikin teh minta pengamanan manehanana tapi tetap jangan sebisangan minta pengamanan amankeun bere wajangan hatta yasma kalam Allah sanggeus manehanana ngadenge aturan-aturan di Al-Qur'anul Karim tetep bae manehanana teu iman cuma abli guma mana datangkeun sampaikan kana tempat pengamananana yakni daerah pengamanannya nak jeung kaumna supaya berpikir heula ya dzurabi amri lantaran nu mentak dibere embar teh zalika bi annahum qaumul la ya'lamun lantaran nyana teh kaum nu can nyahueun ka agama Allah diskulantaran can nyahueun bodoh teh fala budda lahum min sima'il Qur'an ya'lamu teu meunang datu kudu dibere pendengaran Al-Qur'an supaya nyana nyahueun mentak dina maulidan sunnah baca Al-Qur'an heula nyana kan ku ngadege oh ieu kalamullah mentak sunnah tadet gaji teh maca Qur'an heula muludan rajabat abang ngadenge oh iya kalamullah ke karak diterangkeun penjabaran anak ku ngadengena bae ge beda kan ku ngadenge ayat suci Al-Qur'an mah lain deui begitu nya ngadengekeun masyaallah asa akur jeung suara aing cek teh ya Allah ya Rabbi tah
terus makhraj-makhrajna kos kitu geus urang ngadengin mentak nu tampilna anu bagus makharijul hurufna kemudian atuh naon kitu ngaranna suarana abeh nyana tertarik kabelah dituna hayang nyana maca Quran ke kan di imah nyana nurutan coba aing nurutan qori nu kamari teh encan maca ngedeh malulu cek pamajikan dikira maca anotasi batur bae ge kontes sorai mau kontes dehem ulah loba omong sia atuh aing kadek nurutan kesel aing jadi tadi cek pamajikanna dehem deui impus habak Masya Allah karim. Nah iyalah jadi lamun urang nyaritakeun tentang kalam nafsi nyaho berarti kan karasa rasa mah hese dijabarkeun hanya jelema-jelema pilihan Allah aya wali-wali Allah boga rasa salatna karasa lain baca Quran karasa lain mantak baheula nyana ngejar target babacaan teh cepet membaca Quran teh tamat lamun geus dibere rasa moal aya nu cepet kabeh moal aya saayat 2 ayat sebab ngeunaheun bahkan ngadenge batur ge lain geuna sora lain geuna makhraj datangna ti mana jeung kumaha hanya nyana nu ngarasakeunana hese tah geus kos kitu masyaallah kadang tengah salat ngadenge imam kadang-kadang ngadenge qori kadang-kadang dan lain-lain sebagainya eta mah urusanna Allah nyana dibere ku Allah nah gitulah urusanana ieu minta pengamanan amankeun bere penerangan sebab nyana bodoh sok bacakeun Al-Qur'an sanggeus dibacakeun jelaskeun ya supaya nyana arti oh